Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana be ayana alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros Tipalihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam isuk-isuk. Nyatana di tutugan Gunung Gede anu mana kiwari Jakarana parantos ninggalkeun eta patempatan. Maksudna tayalian bade ngajalankeun tugas ti si Aki nyaeta numpes sagala rupa kajahatan anu dilantarankeun ku Ki Badrawi sabatur-batur. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumaga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayaan si Aki jeung Jang Imong anu aya di tutugan Gunung Gede. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Ki Badrawi jeung anak buahna anu mangkuk di lembur Sindang Sari. Maranehna teh geus aya kana sababaraha bulana nyicingan imahna pakubu. Samalah Ki Badrawi harita geus jadi jalma anu pangkawasana di lembur eta. Kayaan urang lembur Sindang Sari estuning kacida matak pikawatireun. Lantaran maranehna kudu terus nyetorkeun duit setengah tina penghasilana. Nya puguh bae atuh beuki ka dieu teh kayaana beuki ripuh. Tapi sanajan kitu, sakabehna oge teu bisa kukumaha. Lantaran lamun teu ngaganggu kana kahayangna, geus pasti nyawa anu bakal jadi gantina. Samalah ku ayeuna mah lain ngan ukur lembur Sindang Sari hungkul anu ngarasa susah teh. Sabab lembur anu sejena oge komo anu kawilang deukeut masarua ngarasa susah. Lantaran komplotan Ki Badrawi ku ayeuna mah kajahatana kalah beuki ngagalaksa ka unggal lembur. Arta banda diranjah, ingon-ingon dirampid kitu deui para mojang sakur anu boga rupa pantes mah. Geus pasti bakal jadi mangsa pamuas hawa nafsu maranehna. Kocapkeun dina hiji poe harita pabebeurang. Ki Badrawi jeung sakabeh muridna keur ngariung di tengah imah. Jupri Odet jeung anu sejena. Ki Badrawi mimiti cacarita panon rutret ka sakabeh anak buahna. Aya naon, Bah?
Walon si Jupri giak ngajawab. Nya aya naon abah? Ceuk si Oded bari ngareret ka guruna. Kieu barudak. Urang teh geus lila cicing dieu lembur. Unggal poe hirup urang senang sagalana eueuh kakurangan. Tapi ku ayeuna sigana urang lembur teh hirupna beuki sarusa. Lantaran ayeuna mah mere setoran ka urang teh beuki saeutik kawasna geus loba anu malarat euy. Nya bener bah. Saterusna kudu kumaha atuh bah? Tanya si Oded tarangna katara kerung. Kieu Oded euy. Tah ti mimiti isukan mah jig maraneh arindit jangan lembur anu makmur. Syareca datangan imah jalma anu beunghar. Terus garong bawa harta bandana. Boh kitu. Ya siap lah bah. Beres atuh tugas kitu bah. Tapi lain tugas kitu hungkul Jupri. Maksud dewek teh. Ya tugas naon deui bah. Sia mamake jeung nanya tugas naon deui dasar belegung sia. Meni teu kapalang belet teh. Yeuh Jupri dengekeun sia. Gerak teangan deui si kubu jeung baturna. Nya kitu deui si mayang anak dewek oge kudu kapanggih. Piraku poho deui kana tugas eta. Sok geuwat tareangan ku sararea nepi ka hasil. Tangke lamun anak dewek geus kapanggih, salah sahiji ti maraneh nya bakal dijieun salakina alias trek diangkat jadi minantu ku dewek. Tah kitu kumaha kaharti? Ceuk Ki Badrawi kalayan Daria. Ngadengi kitu anak buahna kabeh curing hak. Naon bah? Rek diangkat jadi minantu? Tanya si Asdur setengah terpercaya kana dedengeana. Jadi minantu? Kumaha si laing dae kawin ka Nyi Mayang? Ki Badrawi ngareret ka si Asdur kitu deui kanu sejena. Aduh, bah teu kudu ditanya deui atuh. Kabeh oge geus pasti daek ari kawin ka Nyi Mayang mah. Jawab si Asdur bari nyerenge seuri. Yaho atuh ari urang mah kabeh oge geus pasti daek euy. Tetapi kumaha ari jenisna dah bakal daek atawa moal. Si Keling nimbrung kana caritan si Asdur ditungtungan kunya kakak seuri. Teu kudu waka diparebutkeun ari soal eta bah. Keun bae urusan dewek soal manehna daek jeung henteu mah. Nya pokona beres anu penting mah bisa kapanggih we heula jelemanya. Tapi bah kumaha? Apan murid abah teh aya genep. Lamun rek dikawin ku salah saurang geus pasti teu adil atuh bah. Lantaran kabeh oge sarua hayangna. Da puguh herang mencrang atuh anak abah teh. Kitu cenah ceuk si Dodeng bari jeung melong ka guruna. Dewek oge nyaho. Si lain sakabeh geus pasti hayang kawin ka anak dewek. Tapi nya anu bakal jadi salakina mah keukeuh bae hiji. Ari soal saha-sahana mah keun urang tangtukeun engke. Anu penting Nyi Mayang bisa kabawa heula ku maraneh. Ya siap lah bah. Tah isukan Jupri juha Oded. Jeung maneh Keling jigra rindit. Bah, nah hari kuring jeung si Asdur tadi parenta bah. Dodeng, si lain jeung si Asdur mah teu kudu ka mamanya. Lantaran tugas maraneh duaan mah ngajaga di dieu. Lamun maraneh kabeh arindit, atuh dewek eueuh citaheun jeung eueuh batur ngobrol. Ya siap bah, kuring mah kumaha abah we lah. Memang kudu kumaha aing atuh anu ngatur. Si lain sakabeh mah tugasna ngan saukur tinggal ngajalankeun. Ceuk Ki Badrawi bari rutret ka sakabeh muridda. Sanggeus kitu mah babadamian dianggap rengse anu saterusna mah prung ngalobrol ngaler ngidul teu puguh hulu buntutna.
Gancangna carita urang kocapkeun dina poe isukna harita teh isuk-isuk. Si Jupri jeung baturna geus saragedangdan. Ari maksudna rek ngajalankeun tugas sakumaha anu geus dibadamikeun poe kamari. Nya sanggeus aramitan ka guruna. Bral ninggalkeun lembur Sindang Sari. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun heula kayaan Ki Badrawi anu aya di lembur di baturan ku si Asdur jeung si Dodeng. Ayeuna urang nuturkeun lalampahan si Jupri jeung baturna anu tilu nyaeta si Oded, si Keling jeung si Juha anu keur ngarider ngajalankeun usahana. Ngarampok bari sakalian yangan nyimayang jeung pakubu sapara kanca. Nya sanggeus aya kana sababaraha poe ngarider. Carita nama si Jupri jeung baturna akhirna anjog ka hiji tempat. Pri, eureun euy, leureuh heula capek dewek bah. Oh, dewek oge sarua capek Juha. Si Jupri ngawalon bari jeung ngusap kesang anu renung dina tarangna. Tuh aya tangkal gede. Ayo leureuh heula di dinya. Si Juha ngajak leureuh ka baturna da puguh capek. Poloyong ka sisi jalan anu sejen anu turkeun terus kukgek dariuk handapeun tangkal kai anu gede jeung ieu. Awakna nyarande bari ngageberan dada kawantu kayaan harita teh keur meujeuna panas poe. Sok padahal harita teh kayaan geus rek maju ka sore. Lain sabaraha poe euy, urang ruta degal ka lembur teh. Rarasaan mah geus jauh. Jeung deui di mana aja urang teh. Asa kakara ayeuna dinca ka tempat ieu. Bener Keling. Ceuk rarasan dewek oge kakara ayeuna dinca ka wewengkon ieu bah. Kumaha ri silaing Jupri Juha? Nah, apalah tawah henteu ka ieu tempat. Si Oded tumanya ka si Juha jeung ka si Jupri bari jeung ngareret. Ku dewek oge can pernah ka dieu bah. Jadi teu jaho. Tapi dewek mah asa apal euy. Lamun teu salah baheula asa geus pernah ngaliwat ka dieu jeung si Obed. Basa manehna keur hirup keneh. Tembal si Juha bari rutret ka sakabeh baturna. Jadi kaasup wewengkon naon atuh ieu teh Juha? Ya lamun teu salah mah ieu teh kaasup ku wewengkon Pasir Layung. Tuh belah ditu lamun teu salah aya lembur gede. Si Juha nerangkeun kayaan di dinya sakanyahona. Lantaran memang nya baheula manehna pernah ngaliwat ka lembur eta jeung si Obed. Wah, lamun lembur gede bah. Sigana loba anu beungharna atuh euy. Kumaha lamun ke peuting urang datangan ka dinya? Sugan we atuh hasilna loba ari ngagarong ka lembur ajar bah. Ya bener Jupri. Dewek satuju tapi sacana peuting. Urang rek kumaha ieu teh? Nah rek cicing di dieu bae atawa rek ngider ka tempat sejen? Tanya si Juha bari ngareret ka baturna anu tilu. Ari ceuk dewek bah. Geus cicing we heula di dieu. Teu kudu ka babada da geus dahar ieu. Memending urang sare heula hitung-hitung ngumpulkeun tanaga kurang ge beuting. Tak kitu ceuk dewek mah kumaha satuju. Kitu cenah ceuk si Keling bari jeung terus goledag ngagoler dina jukut terus reupeurem teu malire ka baturna. Kitu deui si Oded nurutan ngagoler dina jukut. Bener lah. Mending ge heula ayeuna mah bari nungguan peuting. Ya teu nadaon atuh kitu oge. Tapi tah kadenge teu ku silaing. Ceuk si Jupri ngaradak curinghak. Sedengkeun ceulina dangdak dengdek. Ngadenge naon Jupri? Cing atuh karek oge hees. Ayo we ngomong. Tanya si Oded anu satadina geus rek peureum oge teu jadi. Lain hayo wae ngomong Soden. Tapi cing sok gradengekeun atuh ku silaing. Beut asa aya sora suku kuda anu ngadeuketan ka dieu. Sok gradengekeun sing eces. Tembal si Jupri bari angger ceulina dangdak dengdek ngadedengekeun sora suku kuda. Anu plok-plak kawasna bener muru ka pelebah dinya. Jupri, kawas aya sora suku kuda tapi ti lebah mananya? Tanya si Oded bari luak liuk. Ngadengikeun ka pelebah datangna sora. Kitu deui si Juha jeung si Keling dualana caruringhak. Sigana tuh ti belah ditu.
Tapi kehalangan ku pengkolan euy. Ayo urang jumput tinu buni. Tangke lamun geus katingali jalmana sarta geus deukeut urang pegat. Sugan bae aya jalma beunghar anu kaliwat. Bener ayo atuh. Urang nyumput burukeun kawasna mah moal lila deui oge bakal aya anu ngaliwat ka palebah dieu euy. Ceuk si Juha bari ngareret nangtung kitu deui anu sejena. Sanggeus kitu gancang harita opatanana pating salingker kanu buni. Terus nyarumput tukang tangkal kai. Tuluy ngehep-hep sedengkeun panonna ngawaskeun ka jalan anu bakal kaliwatan. Tekung silila. Breh katempo rentang-rentang aya anu datang hiji kareta kuda. Dikusiran ku saurang lalaki anu awakna jangkung badag tur wawag. Sedengkeun ditukangeun aya 2 urang lalaki anu tarumpa kuda minangka anu ngawalna. Barang ningali kitu, si Jupri jeung baturna keur nyarumput kabeh caruringhak. Jupri, tuh tempo aya kareta kuda euy. Moal salah sigana anu ngaliwat teh jalma beunghar. Lantaran lamun jalma biasa mah moal kitu. Samalah kawasna tuh. Aya anu jadi pengawalna 2 antumpak kuda di tukang. Si Oded ngaharebos lalaunan ka si Jupri. Sedengkeun panonna mah angker teu leupas mencerong ka hareup ngawaskeun kana kareta kuda anu beuki lila beuki deukeut. Oded bener. Sigana jalma beunghar ieu mah euy. Sok kancang sararea tatan-tatan ayu urang pegat. Tuh deuleu beuki deukeut. Lamun maranehna geus aya hareupeun, urang kudu gancang keluar. Ceuk si Jupri mere parentah ka baturna sangkan siap-siap pikeun megat rombongan kareta kuda anu rek ngaliwat. Teu sabaraha lila. Lar atuh eta rombongan teh ngaliwat ka hareupeun si Jupri jeung baturna anu harita teh keur nyarempod dinu buni. Bari pating harebos. Sedengkeun anu dipegatna saurang oge eueuh anu curiga nanaon. Sakabehna biasa bae lantaran geus mindeng ngaliwat ka tempat eta mah lain ngan ukur harita. Tapi barang keur jongjon kareta kuda maju, ngadadak aya anu pating gorobas disusul ku sababaraha urang jalma anu pating garajleng terus ngebaradeganang tu ngahalangan jalan. Peureun. Kitu ceuk si Jupri bari ngacungkeun leungeunna ka luhur. Ningali kitu kusir kuda anu diukpang hareupna reuwas sarta sakilat ngeureunkeun kudana. Peureun, eureun heula we. Ceuk si Jupri nitah eureun ka kusir kuda anu keur mureleng ka manehna. Aya naon kumaha wani nitah eureun? Tanya si kusir kareta panonna rutret ka si Jupri jeung baturna. Pontong loba bacot sia. Lamun ceuk aing eureun nya kudu eureun. Jawab si Jupri sesentak panon molotot ka kusir kuda. Nah saha si laing teh? Jeung kunaon sia make sesentak sagala teu gugur teu angin rek ngajak ribut si laing teh. Kitu cenah ceuk kusir kareta. Bari malik molotot ka si Jupri lantaran hatena ngarasa kasigeung teu gugur teu angin ujug-ujug aya anu popolotot ka manehna. Olo eta tukang kuda meuni molotot Jupri euy. Hayang dicolok kitu matana ku dewek. Ceuk si Oded pipilueun ngomong bari terus lajag-lejeg leungeunna ulak cangkeng. Naon sia? Gagabah ngabacot teh. Mata sia nu ku aing rek dicolok mah. Teu pupuguh beut nyieun pasoalan. Kisilah. Sok keuwat nyaringkah ka ditu. Montong halangan jalan aing sia. Kitu cenah ceuk kusir kareta nitah nyingkah ka si Jupri jeung baturna. Bareng jeung kitu, kolotrak panto kareta aya nu muka jurut aya saurang jalma turun. Breh harita katempo saurang lalaki umurna kira-kira aya kana 50 tahun kurang leuwih. Dadegana jangkung sembada. Rupana tegap samalah lamun keur ngora mah geus pasti eta jalma ngabogaan rupa anu kasep jeung gandang. Lantaran katempo tina pamorna kitu deui papakean anu ginding nandakeun yen manehna teh lain jalma jore-jore. Panonna neuteup seukeut ka si Jupri jeung baturna anu keur pating bedega. Geus kitu srog ngadeuketan ka kusir kuda anu jadi pagawena. Kitu deui pangawal anu 2 ngadeuketan samalah geus jerat-jerut turun tina kuda anu ditumpakana. Aya naon, Mang? Tanya eta lalaki bari melong ka kusir.
Mau ya kan? Eta ya paturang jalma nu megatan jalan. Saha maranehna teh jengrek naon? Nu mawi duka tuh agan. Da teu pupuh ujug-ujug popolotot we. Lamun kitu kade Mang sing hati-hati. Bisi maranehna boga niat teu hade, ceuk dununganna mere pepeling sangkan hati-hati. Geus kitu ngareret teuy ka si Jupri jeung baturna nu keur ngabaradegan angtung megatan jalan. Saha si laing? Aduh, eta babagean meuli kinding gitu. Tanya si Jupri bari muraleng ka lalaki anu jadi dudungan kusir kuda. Nya menang pananya kitu eta jalma teu ngawalon kawasan nu embung loba cacarita. Jelema. Udah, saya ditanya teh lain ngajawab. Buat kalah cempe. Lamun pireu puguh deui tang tuku dewek oge dimalum. Ceuk si Jupri tumanya deui bari poporongos. Lantaran pananyana teu dijawab, nya barang ngadenge caritaan kitu nyel atuh si Mang Kusir kuda ambak. Ai dasar manusia kurang ajar. Wani sia sesentak kadunungan aing. Nanggeus hayang modar si laing teh. Jawab kusir kareta malik nyentak bari popolotot. Lain hayang modar aing mah. Tapi hayang ngarampok harta banda sia. Arti? Tah kulantaran kitu lamun si laing sakabeh masih hayang hirup. Sok kanjang pasrahkeun babawaan anu aya dina ieu kareta. Sok buruk. Oh, jadi si laing sakabeh terek ngarampok. Oh. Apaan tadi geus disebutkeun? Pira kucan kaharti? Usaha begitu montong meceunan waktu gancang geura pasrahkeun sakabeh harta banda anu aya dina ieu kareta. Kabeh montong disesakeun. Montong gagabah sia kurang ajar make jeung rek ngarampok sagala. Si laing nganggap enteng ka dewek. Oji, Isro, maju euy. Ieu jalma teu bisa diantap. Sabab maranehna boga niat rek ngarampok ka urang. Kitu ceuk kusir kareta. Mere parentah ka baturna nu ngaran si Oji jeung si Isro. Siap Kang Duki. Sok dah tong diancam urang warah eta manusia je tuman. Jawab si Isro bari ngareret ka baturna kusir kuda anu ngaran si Duki. Jadi si laing sakabeh terek ngalawan ka dewek? Tanya si Juha anu ti tadi ukur ngabandungan. Sedengkeun si Jupri, si Odet jeung si Kling tiluana geus taratan-tatan rek nyerang. Oh, dasar balagug. Nya geus pasti kuring sakabeh rek kalawan. Jeung deui saha jalmana tuh anu dirampok cicing bae. Tembal si Oji bari molotot ka si Juha. Untuna kekarot bakat ku ambak. Nyaho gatori kekorek itu bah. Geura maju sia. Og. Tang turek maju dewek oge. Da teu sieun. Kurang ajar sia. Yat. Sabrut si Juha narajang. Beureupna ngadius ngerah kana cukang irung si Oji. Hiuk plos. Si Oji rikat ngelok. Bari sakilat malik narajang leungeunang ngolebat rek nampiling palipisan si Juha. Hiuk. Geduk. Des. Rikat ditakis puleungeun kenca si Juha. Nempok itu jeleng si Keling loncat terus narajang. Sukunang ngolebat rek ngajajak ke kemplong si Oji. Tapi si Duki oge teu cicingeun barang nempo suku si Keling ngolebat. Sakilat manehna luncat tina luhur kareta bari ngajajak suku si Keling tigigir. Seak. Beledung. Galeong. Awak si Keling ngagaleong. Lantaran tajongan suku si Duki kawilang tarik sarta datang ngagancang pisan. Aduh, goblong sia. Si Keling ngaguak nahan kanyeri. Bujur nati teundeut kana lemah. Geus pugu sia anu goblok mah. Lamun rek kelut montong licik sakejul. Make jeung ngabongohan sagala. Sok lawan aing wani mah. Kitu cenah ceuk si Duki nangtang ka si Keling anu keur muringis. Bangsat sia wani narangtang ka aing. Ceuk si Keling bari gancang ngorejat hudang.
Nah, make jeung teu wani. Lalamun kitu mah sigana si laing can apal nya ka aing. Nya keur naon make jeung kudu apal? Lantaran moal aya gunana. Lamun rek ngajak ribut mah teu kudu loba ngomong. Sok kerader kerja. Ya, an bangkar waras yang ngahina ka dewek. Iot! Wait. What? Seak si Keling narajang suku kencang oleh batrek ngahancak kana beungeut si Duki. Tapi si Duki oge kacidaran cingeus. Barang suku si Keling ngolebat sakilat di papag ku tajongan suku katuhuna. Hiu! Beledung! Dua suku diadu, gubrag atuh dua nana lapu. Tapi telila korejat dua nana bareng hudang. Sabot keur kitu si Duki langsung ngasupkeun serangan balik. Peureup puleudang ngabelesurek ngakedor kana gado si Keling. Hiu! Gedung! Waya! Si Keling ngaguak sabab beureup si Duki keuna pisan kana gado. Sorana kadenge mending ngajetruk kawas nama huntuna diadu. Alah, dasar setan sia. Gagado aing nyeri sia jurig. Si Keling nyarekan ka si Duki bari muringis nyeklan gadona. Anu karasa nyeri asa pasengsol samalah getih ngebrebei tina juru bewirna. Kunaon euy nyeri? Goblok sia. Iot! Sabrut si Keling narajang deui. Pereupna menibut-bet ngancam ka si Duki, tapi si Duki oge lain jalma nu atah-atah ku pangabisa. Lantaran kawilang geus mahir dina bidang elmu bela diri mah. Kawan tu manehna teh kasebut ruruntuk garong. Nya barang serangan si Keling datang murudul. Si Duki cukup mampu keur ngimbangan kana panarajangna. Hiu! Gedung! Des! Hiu! Gedung! Des! Des! Sababaraha kali leungeuna bantrok sorana kadenge menipating geletruk mata kelenu. Nya antuk namah gerwe atuh si Keling jeung si Duki gelut meniragot. Silih tonjok, silih tajong, silih siku, silih jejek jeung sajabana. Duanana kawilang kesit jeung rancingeus. Ningali si Duki jeung si Keling ragot tarung. Si Jupri teu cicingeun lantaran ngarasa jengkel sarta geus hayang gancang bisa ngarubuhkeun anu jadi musuhna. Sarta teu loba mikir harita keneh luncat hancurub ka tengah pakarangan. Terus narajang ka si Duki anu keuragot tarung ngalawan si Keling. Ningali kitu si Duki beuki rancingeus. Gerakana estuning kesit pisan. Panona meuni cingceung nitenan kadua musuhna anu ngaraponan ka manehna. Nya anu saterusna mah derdeu we gelut meniragot dua ngalawan hiji. Sedengkeun dunungan si Duki ningali kajadian kitu harita ukur ningalikeun ti sisi. Goblok sia. Di ciklu teh ukur wani koroyokan. Ceuk si Duki baribut betna kisan serangan musuhna. Kumaha aing we sia gelut mah. Teu kudu loba bacot. Iot! Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.